Ye, wajar aing mah disebutkeun gembrot, mucitreuk, hideung, goreng patut. Da aing mah nu dipikirkeun age eusi beuteung. Beda jeung batur. Batur mah hayangna katempo glowing, shining, langsing. Aing mah dina pikirangan saukur hayang loba duit. Sakitu teh aing. Meledageun. Ye, mending keneh boga salaki anu penghasilanna 100.000 tapi dibikeun kabeh ka pamajikan daripada boga salaki penghasilan 1 juta ngan dibikeun saukur 100.000. Lain masalah nominalna tapi masalah kepercayaanna. Lamun maneh eta dibikeun kabeh ka pamajikan geus sidik eta rumah tangga bakal awet, tapi lamun maneh loba bohong keur naon atuh fungsina maneh kawin. Bener teu? Haledageun. Dengekeun ontohod, ulah nyebutkeun awewe zaman ayeuna mah marurah, anu geulis oge beunang ditawar. Ye, samurah-murahna awewe, murah keneh lalaki nu kos maneh nu kono, baik di parabanku awewe, daek nginjem duit awewe dengan modal pinjam dulu. Ye, maneh teh lalaki ditakdirkeun teh lain dek ngemis, tapi nganapkahi di mana harga diri maneh atuh ari kitu mah ontohod. Bener teu? Baledageun. Ye, ontohod, parawan loba, randa loba, nah make bogoh ka pamajikan batur. Ye, bogoh ka pamajikan batur mah ibarat ngadahar buik teu dicayan. Ayo, bae ileg-ilegan. Bener teu? Baledageun. Jadi awewe mah kudu tulus dan menerima apa adanya walaupun pasangannya egois. Mung teu hayang, hoream, capek hate. Ye, aing teh hirup teh hayang waras, lain hayang gelo. Baledageun. Tempo di imah nyonyo HP, piliran aya kahayang nyamperkeun. Tempo ditolak nyebutkeun dosa. Baledageun. Dengekeun lur. Hirup gede ulah ku panyukup wae. Hirup gede ulah ku pamere wae. Kudu daek digawe jeung ikhtiar. Manuk ngapung ku jangjangna, jelema ngakal ku pikiranna. Piraku maneh dek kitu wae. Baledageun. Ye, ontohon, pan maneh teh ku aing teh geus dibejaan. Nyangan duit teh teu gampang. Ulah sok gampang nginjemkeun duit ka babaturan. Pan maneh teh nyaho jelema zaman ayeuna mah balalodor. Anu nginjemkeun kerja keras, anu diinjemanana kalakah ditagih teh teu mayar gaya bebas. Bener teu? Baledageun. Lulus we meni karek dititah puasa sakitu oge. Dengekeun ontohod, puasa satengah poe ge acan, make jeung nyebutkeun lulus jiga mujayar kasaatan. Ye, barina oge wajar, kira oge dititah nahan lapar maneh teh puasa teh, lain dititah nahan napas. Coba lamun maneh dititah nahan napas puasa, teu kumaha? Baledageun. Murahan teuing urang kudu saingan jeung mantan maneh mah. Sakirana masih keneh saling suka pada suka, baralikan deui we, teu kudu loba drama. Bagong. Baledageun. Maneh deui. Giliran teu gablek duit datang, giliran senang mah ngaleungit jiga jurig. Gigi ka ditu we ka tukang, deuk nahaon barina oge ka dieu. Tempo keur susah mah ceurik-ceurik nginjem duit. Tempo ku aing ditagih, muririt ngaleungit. Teh sidik mah ciga setan. Aduh kamana si eta? Tumben derdan-derdut. Dek kamana, Cak? Eta dek aya perlu. Tumben masna teu dipake. Apaan ditunda heula? Nah dek kamana kitu, Cak? Apaan dek nyokot PLT?